Mang cenah kana sayuran sok aya we nu barang komplain. Aya barang anu komplain, komo lamun geus kieu ya, aya anu boga barang anu ngakal nya, barang teh luhurna we alus jeung sisina, teu apal jerona eta barang teh goreng. Jadi seakan-akan si barang teh alus we, da puguh di jerona anu goreng. Ayeuna lumpat ka pasar, da di pasar mah atuh cek paribasana ayeuna da dibuka, komo langsung dijual dibuka jerona goreng, sah nu katempuhan deuk nyalahkeun ka saha sok. Paling bingung geus dibayar ka anu boga barangna, aya neuk piraku dicokot deui duitna, da bingung pan ari geus kitu teh komo meunangna teh tinu saliwat. Cek saha nu disalahkeun, nyalahkeun ka urang pasar, heuda kabuktianana barangna goreng. Sok bararingung teu palebah dinya mah jadi katempuhan eta tungtungna mah. Jadi tadina rek untung teh jadi buntung. Nya aya-aya wae we mah gogodana tadinya kana sayuran mah tah kitu.